Aturan wilujeng tepang kasadaya kaum dang tunggu saringan ketiga jadi bangsa empuk tuku sauyunan netaknya budaya Sunda dikumpang sini Sunda Bapak yang akan sing latu rahmi Sima bisa parakan camuk ageng sihak sami lah bilih aya kalepatan ageng tanapi laki sabarati banaden mekang sadama pamukyalana kangen nametkeun sadayana bilih aya kalepatan ageng tanapi dunungan bilih aya kalepatan agengan tanapi
panjang ya singgih sabda ya sabda saur niratan dana panjang sinenggeh sabda wala bakti tening asih ya tening asih ya kang asing aja ketarangan senandak layang kang kiri wis repang-repang sinandak layang kang kiri gawes pingunca perlambangan ya ingkang perlambangan wala salin sumabda ya kang tinutur gentra kang cintarita ngawiyosaken kawontenan sabta pertala Dewi Naga Ginirmagan klian ingkang rai kakasih Naga Catmala kaping 3 ingkang putra kakasih Raden Antarja sami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang ibu unirah kangan dikalis manis melas melis lelei kedeh atra pertela unirah kangan dika Raden Antarja anak ibu Raden coba merenea tutup pada kroking sembang sing para pogerai Naga Catmala asyuk Rai atuh pinoda marai nah haturkeun sembah batusku heunyuk panjenengan ditampi semua pangabakti Rai Naga Catmala leres kalihna cita tutina naon rupiah kalepatanmu gawe ulah kira ngamaklum asyuk urang saling malum jeung acek Rai samuhun aya nang ieu teh
Purwa asyik Kresani Malan oge Mas Putra. Raden Antreja coba ka dieu ka payun salikna. Ka dieu alo. Raden Atuh teu pinodama. Putra Antreja nampi dateng pembage. Kelayan unyuk sumanga ngahaturakeun semua bukti kunyuk panjenengan pengersai bumi wah Kang Jigama Paman. Dedek Raden Antreja pujastuti kidap ditampi dening tangan lorok kiwat tengen simpen plungiati pun deking mastaka. Timalan. Halo. Ulang. Nuhun kasep ditampi nuhun kumang bage. Kalihna perkalis tina pihak kalepatan muga agung sacukup lumur jemar hapun tenang anu katena. Atuh kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngakampura kana kasalahan anu jadi anak. Dimalum ku Ibu Raden. Dimalum kasep. Geus sagede kitu si Alo. Si keneh dia ais ti leutik di akod-akod ti zaman bolon di ongkled-ongkled ti lelemet ayeuna geus dewasa geus remaja putra. Wak nyuhun kasep. Nyuhun. Si keneh pisan rayi nagatat mala Antreja budak ayeuna geus dewasa. Oh atuh da nya kitu. Unga enjing martabak tilu geblek cece. Iya. Atuh teu pinu damel aya pikir saeunaon ieu teh purwa pangrasa ibu kersahani meuleun putra Antreja. Raden, Aulan. kieu sabenerna cupangna dicalukan ku ibu. Saperkara ibu terek negerakeun rasa kasono kanu jadi anak. Timalan. Nampi ibu. Kadua nanti eta ibu teh negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti anu kagungan urang sadayana. Anu tumasar kana kal eta yen manusia teh diwajibkeun syukuran ka Gustina. Haripangna manusia kudu syukuran ka Gustina bongan manusia keneh mika butuh kana kagunganana. Bujang enggak anu pika butuh kurang sapopoe gening dalah kurang oge lain anu urang. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagadukan jadi yakin saliring dumadi. Sarengkak saparipolah urang teh kagungan Gusti atuh kudu tumarima urang ka Gustina. Timalan. Itu tunjuk. Rayi. Iya kitu. Da upama dirasakeun mah ku urang eueuh kiceup nu kapicieun eueuh renghap nu kaliwat gular gilerna panon tanpa make oli. Tadi dieu nikmat anu teu karasa teh ku urang. Teu karasa so teh pantes teh diinget-inget dalam mun ditapakuran mah jentre ning moh. Pasti. Benar. Atuh ayeuna ibu teh meunang kabagjaan anu taya papadana wirih anu jadi anak jag-jag jeung belejag atuh ibu teh dina waktu ayeuna mah aya hal anu bade didugikeun ka hideep. Tansah diajeng-ajeng ibu. Bujeng hingga kaput marganing tanaga larapati kasangakeun naon kasauran ibu mangga geura pedar bejer bias ulah bade di dinding kelih gendang sareng siloka. Ikan atuh moh. Aya naon geura saurkeun ka si Sarlo? Ada. Nyalo? Leres. Sategasna ibu teh inget kana kacapujanga saurna empu anu natrat. Naon ibu? Yen di dunya teh moarek megar tang tu urang teh aya balikna. Yakin urang teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung karti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Leres. Hari maot nanti alam dunia ieu urang rek kasaka datang saka nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon ninit. Naon anu rek dibawa. Lebah dieu sih koreng anu bakal dibawa mulang teh lintang ti amal perbuatan urang boh kadena boh gorengna. Da eta moh. Teu aya deui cenah geuning baheula. Saur sepuh kecapujanga.
yakin di mana eta maung paeh ninggalkeun belangna gajah paeh ninggalkeun adingna lain ading gading kitu Rai tak eta ading nya da Rai mah teu bisa nyebut gading Ari eta naon ibu ieu sabenerna Raden jadi ibu teh sate acana mulang ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna ibu teh koyong gerakelan nempo anu jadi anak koyong nempo nu jadi anak koleng panganten laki rabi pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan jadi ibu teh kayang gera boga minantu Naira atuh kidep teh baka kagungan garwa kasep ibu teh siang wengi oge teu ngantosan kuping teh di dengdek sasat yang boga anak teh gera bobogohan ka urang mana kasaka kayu urang sareng ibu urang tarosan tanya pisan mo kasep tukang suuk bujru tukang sate recet tukang baso noroweco tukang mie ngerewih tukang beca nyadarita cenanya ira ieu teh putra mahkota bade garwa anana cenah moal teu 7 dinten 7 wengi hiburanana rupi-rupi kasenian diayakeun kaya-kaya ning buncis dog-dog reog nyalung degung eta utun eta wayang logek wayang golek sagala rupi kesenian diayakeun kitu kasep kitu anu kakuping kumang tak bener pisan kitu Nagatat mala cik atuh ira ka Raden hidep teh maksad garwaan cu ibu koyong graminantuan ujar meneng meneng Gusti petengat ujar meneng Gusti petengat nira atenira Kalimpunan Mega Bodara Awarat Mega Putih wala salin sumabda ya teka mangunang tiasirat setung dangu tanangan dika usana dering pinanggih ngandika di sabeting werdaya nyaur di sabeting kol buboten kawadaling lisan ananging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pangandika dipun paralun malum kasuhun ninggalihan di pamrih kapuntenaan mitadawirih putrahan terjadina waktus ayeuna teu acan gaduh karep bojoan tobat kunaon hidap tepat kitu cinya ka ibu Raden ibu teh kayang gara nempo anak di dangdanan di sawer-sawer agung sadaya-daya itu si Allah nah buat bodoh marukana direndengkeun dina korsikeun mang anu nyawerna kata-katana ana seting mah awet rajet teh pake ku aing kumaha awet rajet teh awet rajet pira ku apa bajing luncat ka Amarta gitu itu alo ya kasep cik kadinya Nagatat mala bibita kasep kaulah punten atuh coba dangukeun kasep mang sanes istilah nama patahan noga hayamnya cu
soal naon bobogohan soal kagungan garwa da puguh hidup macan ngalaman kapan naon kagungan garwa tadi nalaresan dieu kasep tingali anu dioleng pangantenkeun bagja jadi raja sadunya disawer mah anu ngirim souvenir anu ngirim kado rupa-rupa eusina kado teh di jero teh kasep aya nu piring aya nu dermos aya anu ardio aya anu kompa aya anu dot rupa-rupa teh kasep dina jero kado teh geura resep muka kado teh mangge baheula ngan kungsi mang mabaheula aya nu ngaheureuyan nu ngirim kado aya dibuka teh aya bangkong genep siki mang kaning mang teh kasieun teh ku bangkong teh barukana yeuh garaprak geura garwaan ngan kade cing salah milih bisi salah milih cing taliti jeung ati-ati bisi kabobodo teh nya kasamaran tingali ulah waka kabita ku barang jiga timalan terus nagacat mala timalan kade cing ati-ati urang cing bener-bener milih rabi minah-minah rasa sabab naon yeuh dina kateranganana aya lamun urang mung kawin timalan kaum lalaki prak anjeun geura karawin teu hiji dua teu dua tilu teu tilu opak tuh jadi urang teh hak atawa menang boga pamajikan opat ulah diwara nyanung nagacat mala sanes nyanung ieu mah gambaran kumaha paman kumaha nagacat mala kieu ngan aya tapina tapi kumaha tapi anu opat urang teh pamajikan teh teu parasea anu opat marulus teu parasea jeung deui adil urang dina ngabalanjaanana ngimahanana dina kilirna lamun teu sanggup boga pamajikan opat jeung eta nu opat parasea pamajikan serahkeun hiji jadi tilu tuh benar timalah ta anu tilu teu gujrud adil dina kilirna tapi lamun urang boga pamajikan tilu masih keneh gujrud jeung bararegung wae serahkeun deui hiji jadi dua timalah cenah anu dua parasea jeung bararegang serahkeun hiji jadi hiji cenah anu hiji kunyin sulit ati belang bayah serahkeun deui we geus ngangon domba ngangon domba oge bagja sarua jeung urang mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran jeung tibatan urang nyiksa anak mitoha nya domba na teh 5 bikangna wungku cenah eueuh jaluna emang ondang mah cenah geus ngabejaan emang ngabejaan eueuh domba jalu emang dek neangan domba jalu aya emang boga domba jalu hade di balaena montok pisan nya omod ngaranna tah kitu kaset timbalan paman ngan kade ceuk mang tadi bisi kabobodo teh nya kasamaran tingali cing bener-bener neangan pipamajikaneun teh anu kumaha nyaeta anu bisa saling pengertian antara salaki jeung pamajikan siling anteur silih asah silih asuh anu runtut raus sauyunan sagegeus sapihanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi saleb salebak dah kitu kasih
hidup cing jadi lalaki anu luhung sabab ai lalaki teh aya 4 perkara hiji lalaki lahang 2 lalaki lohong 3 lalaki leuheung 4 lalaki naon tadi teh lahang leuheung lohong luhung tuh timalan paman jadi urang mah cing jadi lalaki anu luhung naon cenah lalaki lahang ai lalaki lahang mah heueuh ka awewe teh ayeuna bogoh isuk henteu teu beda we ti lahang ayeuna amis isuk haseum eta lahang kupi lalaki lohong ai lalaki lohong mah nyaeta nu sok salingkuh ka pamajikanana usaha seperti direkam ieu di embos dibere 500 bebeja 300 ke pemajikan anu 200 pakai meuli bonon tapi bonon teh naon paman ai bonon teh kasep aci dibuleud-buleud terus dirojok ku awi terus kan kitu bonon disebutna sanes nu kitu mah pinas tak itu kasep muga hidup macing jadi lalaki anu luhung nyaeta tadi geus dicaritakeun kumang nyaeta lalaki lohong jeung lalaki lahang di mana ayeuna lalaki leuheung lalaki leuheung teh nyaeta anu ka pamajikanna teh bogoh henteu teu bogoh henteu datang ti pagawean poporongos wae sesentak wae tungtung nama awet rajet tapi ka aya laguna geuning rumah tangga jeung manehna geus sakitu itung lilana jeung cek-cek bengek teh ku hantu ka ituna teh timalan ai lalaki luhung nyaeta anu geus disebutkeun ku mang tadi yo nyaeta yo anu salilana tumut kana nu paha peraturan agama jeung dari agama migawe kana nu paha parintahan pangeran ngajauhan cegahanana ngalaksanakeun sumpah waktu urang di rapalan sanggup maraban, sanggup makean, sanggup monokan jeung sajabana nyumponan dina rumah tangga kumaha sabab anu karasa kumang ieu awewe teh lain ngan ukur hayang duit wae lain bener lain tapi urang teh cingarti leres paman bener pisan rai kitu cing bisa menangkeun awewe anu sajati awewe ge aya 4 sarua we jeung lalaki hiji awewe padati 2 awewe japati 3 awewe kunti 4 awewe sajati ari awewe padati nyaeta di mana salaki loba duit kakara nying hareup di mana geus beak duit naon nongongan ka salaki hare-hare cek bahasa Indonesia mah geuning aya teh kata-kata mudiara kumaha banyak uang abang sayang habis uang abang payah tuh timalan paman tanu kitu awewe anu materialistis teh timalan eta awewe naon padati ayeuna awewe kunti ai awewe kunti teh teu kaop aya lalajoaneun panghulana dangdan kadang-kadang salah nerapkeun lipen setip dina punuk bakat ning kurusuh ai lalajona lain dinu cang tapi dinu poek datang weh lalaki anu buaya lalaki anu culas nyatana badami bawa ke kebon awi cap gotun jadi pandai ka goreng ayeuna awewe japati nyaeta anu sok talanan telenen kaburuan batur bari jeung ngagorengkeun ngomongkeun kagorengan salaki jeung kaalusan salaki di beja-beja tanu kitu timalan bener pisan rai naga satmala ayeuna awewe sajati nyaeta anu satuhu simpati satia kanu jadi salaki tumut carana
partisipasi kanu jadi salaki teh lain lumayan duduh welas asih ka salaki di mana dek ini digawe nyadiakeun sapatuna kaos kakina memeh ini bari gugupai teh bay papap tuh gitu di malam nu mata kasep dina lebah dieu prak ayeuna mah geura teh kadan ku hidup ika pungkur oge putra teh hoyong mah hoyong nanging teu acan aya anu cocok kana hati putra cak ini geus aya jorojo eta mah kumaha rai semun parantos aya geuning karep mah tobat teuing dedeh teuing anak ibu mengah wa marwata suta amar wata su utapi ngah kagiri-giri lagi atene rasami apa ada midang pingah marwata suta pingah kagiri-giri lagi atene Nara padra nara ya engwang bagja ting Raden Antarja dedek memang eta anu dipenta ku ibu tiada teng tuang rama dimungul pawenang tuang rama Arya Bima bingakeun temenan kasep timalan Kangjeng Ibu nanging kedah ka mana atuh putra dina waktu sieun naroskeun pijodoheun putra tah geuningan Rai Nagasat Mala kula ka mana cenah geuningan pikeun ayakeun jodoh tah Ari mang maca apa dina bag-bagan nu kitu mah can kadugi ayeuna mah aya hiji kolot anu beunang dipercaya malahan eta kolot teh nya eta Bapak Semar Lurah Kudrapawana Pawongan Panawa heuh pawongan hidup pangihan eta sabab eta kolot teh lain jelema samanea kadang-kadang 47 manea tuh timalan uas Semar Badranaya tah eta tepungan kasep ahli ngarama jodoh mah eta tak kitu bisi cenah hidup panggih jeung pijodoheun bisi ditampik pelet ku mang boga mang asihanana asihanana bismillahirrahmanirrahim istri kasih kasemaran papu Semar kinasihan sang koma asih sang loma asih arep nafsu sia ngarung kunuk ninggang tunggul ngarang karak akmasira nya awakin jeleg sorangan di buana panca tengah tejeh we bumi 3 kali wah moal teu muter awewe je itu kasep tete neangan ilmu kalimah nu bieu teh jauh pisan kasep di mana dah ti alak Paul titu ti Swedia demi ayo aing bangga puasana ge teh dulu kana naon teu kana cangkaling 7 poe can teu kana bebek cangkudu buatan maka badanan kusuk mah atuh teu pinu damel tina waktu ieu putra maksana heuh mampah bae nepangan uas Semar Badranaya tah kitu atuh Raden geura tepangan we ayeuna mah Bapak Semar katumaritis oge upami tiasa mah tepangan heula tuang rama ka nagara Amarta geura nyangakeun sabda panglayat kumaha damang sareng heuteuna sae Ibu ya kitu kasep bilih sareng emang bade naon sarengan sawios putra wae nanging nyuhunkeun restuna we ti pangresa ibu sareng ti Srila pancingan Kang Jina Paman beral atuh kasep pangdoa mang aya sagigireun hidup cu atuh tepi roda Raden Antarja geura lumampah jung lumaku jigra ini pangdoa ibu aya di sagigireun anjeun timbalan amit Ibu mudah-mudahan sapa nu tiluran saparia ti negara
mampacung lumaku. Kasih. Bisi aya naon-naon mah sama teh mang 3 kali dina hate. Mang moot begitu. Gatot malah beresan itu ka para petugas di luar bisi aya naon-naon. Saya. Belum mampacung lumaku didoa kencing selamat. Rotenan terjapang doa ibu aya di sagigireun anjeun bral. Lu mampacung lumaku. Niraya lumunur mimitin nirayang rana dan niraking kang kunur seking pangkona ningkang ibu kesenian tuturunan sunasa watahapan sunasa watahapan
Sambung pakulingan ya sapi ting pepetetan samya murad samya orang ya paling pingin lan jeruk manis banglus lampahipun Raden Antriya ingkang lumampah saking pangkonan ingkang Ibu Dewi Nagagini parantos muncul ka lapisan bumi ka-7 ka hiji nyatana di lapisan bumi ka-4 anu tina waktos eta lumampah nyuk-cruk suku gunung mapai lewangan ujung kerang nalungtik pasir nung kawing nete akar ngeming jangkar metu alas manjing alas maksudna pangan Semar Badranaya katumaritis nyaeta nyubadanan kana kapalai ibu sareng sena dedeheus ti Ramana nyatana ti Arya Bima Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa nya kengeng restu ti Rama-Ramana lajeng lumampah mangke king bakas media tumina king kampung Tumaritis kacarios di kampung Tumaritis kampung anu nyingkur sisi gunung anu dina waktus eta Semar Badranaya sapala putra nuju sempal kapiguyon ejole mokta tangkalan malum kaya di kampung kitu kaayaanana di Tumaritis kasebat negara subur makmur gemari paklo sinawi aman santos sakratarya sapa medali pun Semar sapala putra oh iya aman yang cek kanari kitu kakang silaing ujang oh mangga barudak kamana inung silaing ju kalasan mete katingal nuju ka cai oh meureun eta rek ngumah Taleus Bogor teh ya meureun ju rupina kitu pangintun teh ti apa ule teh cuti Bojong Malaka teh aya kitu geten pisan kawan aya kanya
mamekar tina jasad katiling ku panon baktin kapuloan Indonesia lemah cai anu murni warisan daripada karuhun Indonesia negeri mulia subur makmur lajinawi pulongan jadi pujaan pangruman putra putri subur makmur lajinawi pulang aja di pujaan Cuk hamuing saha teh nu ngahaleuang teh ujang Anu neme Neni Hayati ulang. Neni Hayati teh. eta teh Neni Hayati teh adalah ujang Dikerak. putra Ne Ijo teu salam kitu ka ibuna ka Ma Ijo Cuk Terus almarhum. amuing ujang Cuk bagja tina menan deuleu wa teh dina waktu ayeuna teh hejo lemok tatangkalan itu Cuk heueuh nya kitu teh dumasar kana kawajiban wa salaku warga negara anu wajib nyingkilkeun baju leungeun ken sajeng katuhu partisipasi ka nagaranya Cuk bisi aya tanah anu lowong pelakan ku tatangkalan anu baris mangpaat ka urang sararea nya ujang Sumuhun eta kula. lamun basa kiwari membeureun disebut warung hidup Tah warung hidup kula. sajabana ti eta atuh inung ilaing oge ngeureuyeuh dina PKK eta teh ujang Nuhun kula. atuh masyarakat dina waktu ayeuna teh hampir 75% ngalaksanakeun kulawarga berencana Cuk Mohon. nya kitu teh ujang heueuh Mata. da sakitu geus padatna ieu teh ku penduduk urang teh eueuh di jalan lintang cikieu carana nyaeta urang teh tumut karena paha anjuran ti pamarentah perlu kurang dilaksanakeun Jadi program sabab naon heueuh kapan urang teh di negara merdeka ujang gitu. gara baca ku silaing dina zaman sejarah anu geus kaliwat pejuang anu ngarebut kemerdekaan negara lain saeutik anu mati Laras. korban di medan perang ancu medan tempur pati di medan jurit lain puluh lain ratus tapi ribuan anu pabalatak maseuhan Ibu Pertiwi ku getih ngarebut kemerdekaan tina tangan jajahan atuh ayeuna geus merdeka urang teruskeun perjuangan nyaeta carana teh ngeusi kamerdekaan ku jalan ngalaksanakeun anjuran ti pamarentah kamana akang siling gede gitu cu Dan mete singkalalan tentang dinyata orang ulu pacul lu kata di mana. kadeu kitu aya badami keuneun wa kitu ka akang ilaingna poe ieu teh bungah teh ya wa teh cu Akang. alah Lihat. Kalah awak. baku geus nyalukan dek teh lah mod Selain baku.
Biasana kolot mah kewajiban nyalukan ka putra Kang. Jadi mah doraka iyo. Naon doraka? Bapak. Naon ka kolot nyebut doraka eta ulah kitu pamali. Udah heueuh. Kumaha Kang? Udah guluh manehna mah sok nitah ka dewek. Ya. Sok nyarekan ka dewek mah iraha. Ka manehna nitah. Belaan kumaha aing mah ka manehna. Rajun dititah ku dewek, dititah ngalasuluh da tara daekeun. Ulah kitu pamali ka kolot. Pamali. Pamali sih gua pikiran. Biasana kolot anak mah. Naon? Biasana kumaha? Nya nitah. Oh, sakali-kali dewek ge perlu we digugu nitah kana jadi kolot. Is, teu meunang. Lah kitu. Yah. Mudukna ge bapa doraka ka dewek. Naha make bapa doraka? Bapa mah gerapek we ai dewek dek bulan puasa gara kudu dek puasa, kudu dek itu ieu. Nya. Tapi ka dilaksanakeunana ku dewek puasa. Mohon. Sebulan tamat. Itu nya anak Kang. Demi Allah mod aing mah. Tapi percaya kena kekuatan akang mah. Percaya aing mah tuh da jeung tibatan kudu batal puasa dahar oge dibelaan susulumputan mod. Demi Allah aing mah. Atuh lain kuat kitu mah. Baru dipuji. Jadina poe ka-27 hampir-hampiran batal pan jam 3 untung jam 1 dahar heula hari. Pantes we. Demi Allah. Aing minang bataso teh ai datang ka bos Aha. Hiji mangsa dewek puasa pan ti imah mah ku pamajikan mangan sahur beurangna puasa. Ya. Datang ka bos. Wow. Atuh pantes we. Aduh, buat ilaha illallah dek amanat aing ka dulur-dulur di kampung baraya nu padesaan. Mamanatna ya. Ma. Ayeuna teh kapan keur dietakeun pisan ku pemerintah teh wajar. Naon wajar? Naon wajar? Wajib. Is. Ai wajar, ai teh wajib. Ya. Wajib, wajar, belajar gitu jadi wajib belajar. Oh, jadi wajar teh wajib belajar. Wajib belajar teh lain ayeuna wae ti baheula ge pan aya. Sabab dina kateranganana geuningan kitu. Maha tah. Maha. Tolabul ilmi paridotun. Setiap jalma diwajibkeun neangan ilmu. Ai ilmu teh oborna ati manusia. Pek we ayeuna lamun urang tanpa ilmu pan poekeun. Tapi eta ilmu teh perlu diamalkeun. Naon sababna? Eueuh deui anu bakal bisa kapamulang ka ieu teh lintang ti hiji ilmu anu diamalkeun dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan. Kaduana budak anu soleh. Tah ayeuna urang moal boga budak soleh lamun urang henteu soleh. Tah bener. Tuh. Sabab dina kateranganna ge 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik. Berarti urang teh meureun kudu ngadidik diri heula ti kiwari. Nah, kenan Kang rek nanyakeun. Naon? Can kaharti. Nya kari kumaha? 100 tahun can lahir ayeuna kudu dididik kumaha ngadidik? Heueuh, urang ayeuna kudu ngadidik diri. Sabab eta teh budak teh engkena turunan urang, pan. Pek ayeuna lamun urang daek babadog ke, daek cecopet ke, daek maling ke. Daek itu ke, daek tukateke ke, jeung sajabana, pan kitu urang teh. Tuh, kitu nyemot. Nya. Ayeuna urang pek daek tukateke mah pan tunggal teungeul ka batur meureun budak urang kita anu neungeul. Pasti atuh Kang. Pan hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang, lain di akhirat wae di dunya keneh ge pasti bakal katempo lamun urang laku lampah salah. Nya. Tuh. Apa? Lain apal deui. Atuh. Dek ngada baheula ge kungsi masantren. Santren Kang? Demi Allah aing mah. Di mana akang ka masantren harita? Wah, guru ge di naon unggal pasantrenan ge didatangan ku dewek demi Allah. Aduh, percaya. Ulah teu percaya ka dewek. Mata ka adi-adi amanat ngan teu diteleuikeun. Oh sabab naon akibat jadi jelema bodoh jadi jelema belegu ku batur teu kolot teu budak teu awewe teu lalaki nyebut teh si cepot we kabeh. Nya bener. Naon sababna akibat belegu akibat bodoh akibat teu sakola Eta kurang pangaruh hirup akibat teu boga wibawa akibat teu boga wibawa nu matak geus ditetepkeun dina uunang.
merupakan dewek temilu gitu jadi pola pendukung 17 jam Gitu oh geus ditata Inggris menang piagem beres gitu. perlu teteh belajar teh Mohon. sebab naon bahaya memeh angkat ke sekolah urang lamun jadi budak tuladan lamun hayang jadi budak pinter hayang buat gelar insinyur doktor rames Dokter Anas baru. SH heueuh naon teh mah kumaha maneh da letah dewek mah kieu Ya. eta mah pikiran maneh we cing naon ka dewek cing aya toleran gitu toleran heeh jadi lamun urang teh sakola pan belegug Nya. ayeuna memeh angkat ka sakola Mata. wawartos heula ka emak jeung ka bapa cium tanganna mamah bapak ujang bade berangkat jeung ka sakola salongkrong sasalaman celengok cium tanganna Nya gitu kuduna. sumping ka sakola kitu ka ibu guru pagi bu ka bapak guru selamat siang pak tuh ka ibu guru selamat pagi ka bapak guru selamat siang Nya. Pagi mau pagi ke sarea. masih lain eta mah sumping di sakola yeuh ulah wakan naroskeun mak mana langwayangan ujang dek ngadu mak mamam menenta duit meuli es Ya. tu mere baledog ku aing Ya. A'udzubillahi min dalik lamun budak geus mode kitu ka bapak ka indung wah bahaya karung bakal datang deui Ya, jelas Kang. datang deui karung Nya. sabab aya sisi niranana di dinya Mata. hah Masih nana. da 5 di sisi pager Ya. buah tangkil di pulungan Terus? jelema nu ngaku jeger Bener. di bedil jeung di karungan tuh na urang teu sieun kitu nu mata ka alo-alo anu aya di padesaan di ka pakampungan cing sakola cing jararunun cing balalener cing balalager Nya eta. sumping di sakola bantoskeun ka priyogaan rumah tangga emak jeung bapa di mana parantos sonten ka masjid ka Pak Ustad abdi pangwarahkeun maca Quran hadis pang pepetahankeun abdi bag-bagan agama yeuh saur Mang Cepot oge kitu Gede. tuh pan eta jadi budak tuladan insyaallah ranking ka hiji we gara unggah taun lah Benar akang Kang. tiba heula tah oh aya daek sopan mah ka indung bapa pan ranking ka 20 genep we ulah taun oge Nepi ka 20 genep Yusuf. da ayeuna urang lamun teu sopan ka indung ka bapa henteu mah tamah teu sopan santun Ya. cilaka eta budak ke di akhirat bakal nyukang dina cukang dina sirotol mustaqim Gitu Kang. wih sedangkeun eta cukang dina sirotol mustaqim teh nya eta seukeutna alabatan pedang gedena eta cukang lir ibarat buuk hiji ditujuhkeun tuh nu matak lamun urang mung nyukang kadinya eta cukangna ti ayeuna tuar ku ragaji oh si omot mah belegug Kumaha? ragaji nganu harti ragaji gobed jeung ragaji beusi tapi nganu harti ragaji raga dua ngajadi hiji raga rohani jeung jasmani hijikeun iman takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala tuh pan gitu Nya. tuh cah sina cara bapak dewek Maha. dewek dek sakola montong sia montong sakola lah Macana. tuh asuh anguran tuh doma ku sia Mulai asuh angon berenang. muning cenah lahun ku sia aing ngapaingan jadi jelema bodoh hirup Nyalah. aduh ampun atuh da rek kumaha majuna bangsa kita mah Kumaha? aya anu maju nu beunghar salah saurang di kampung si eta mah ngaji monyet gitu Nya. Benar Kang gitu. aya anu beunghar si eta mah nyegik Nya. padahal tempoh heula atuh gawena sabab moal datang eta rejeki lamun urang teu daek digawe Nya. Benar. cenah eta dina katerangan pan aya Maha. nyaeta naon uduni astajib lakum prak araranjeun gara menta ka kami cara menta teh hantemen namprak urang teh bari jeung digawe henteu di mana dek datang rezeki lamun urang hayang beunghar nyaeta lamun urang hayang bagja hirup di alam dunya boh dunya boh akhirat kudu daek hirup teu kurang-kurang kapan tutut di sawah teu kudu make modal asa daek teu kurang-kurang jelema nu beukieun kana tutut tuh
Komo ayeuna loba jelema nu resep ngukut manuk atuh ngalah-ngalah cangkilung kaleuweung. Tuh, usuh mah halodo cenah ngalah jangkrik jualan. Da kumaha ayeuna mah nu bakal ngahalangan kana majuna usaha urang teh lintang ti gengsi jeung era. Matak ulah eraan hirup mah demi bener mah. Tuh, mun dewe kemari pan teu era ngedukan runtah. Nu matak ulah waka nyebutkeun koret jeung pedit eta kanu beunghar lamun urang teu bageur kanu beunghar. Ieu mah kumaha cuda tong ulin ka teuing eta nya ge beunghar koret. Coba lamun ku urang mah eta buruanana nu barala pagerna ngalek-lek omean piraku mah ke jeung pedit eta nu beunghar teh. Cai-cai wae meureun aya nya. Tuh kitu. Nya bener kan. Cai-cai mah meureun aya. Nu matak yo lamun aparat negara di negara urang di negara Amarta geus ngalimed. Ngalimed ye. Alim ulama geus gayebed, anu beunghar geus kararumed, anu miskin geus cecermed. Tadi dieu ruksakna nagara teh. Tuh nu matak arus pisan lamun ieu nagara dipingpin ku jelema anu karoclak. Ya, naon Kang? Hah? Naon mah karoclak mah? Karoclak apan tempo ku si laing omod atuh. Aing mah ai kalapa kolot, ai koclak berarti naon? Setiap kalapa di enek-enek eta dioyakeun koclak di jerona berarti kolot tuh. Nu matak kudu kolot. Oh gitu. Kolot naonana? Kolot pikiranana, hartina dewasa, berwibawa, berkomara. Tuh. Kolot pengertianana dina undang-undang geus ditetepkeun ngajadikeun pamimpin teh kudu anu berwibawa jeung berkomara. Eta Kitu cudek oge. Nah. Heueuh. Bisa. Tak bapa dewek mah lah geus kabina-bina teuing hirup teh ngaruksak ka aing. Teu nyaho di masa depan pokona mah. Ya. Heuh karasa we ku dewek ayeuna. Lamun kolot teu bisa nyakulakeun anak anu harti urang teh ngabekukeun perusahaan anu jadi anak ya di masa depan. Pan kitu keur kahirupan anak. Ai. Sia. Lu Kolot teh kasalahan nya su. namlehkeun ka kolot teh sia. Mun bejaan aya kitu. Sugan teh kajeuk. Ai sugan aing namru teh drum aspal Ya. Kolot eta kitu Kang mah. Ai caca karepeun sia teh. Komo lamun tukangeun kunyuk. Kabina-bina teuing sia lain teh diwarah bangkar warah ieu teh deuleu. Bisa jadi. Nyalahkeun ka kolot. Geuning ku aing dibelaan kumaha sakola, sia teh sakola masantren ti baheula. Ya. Init ka pasantrenan atuh da sia mah kumaha lauk batur nepi ka beak. Oh, ai dahar ulah make deungeuna kitu. Ya. Nya kepaksa pulang paling aing. Ya. Oh. Kumanya budak pasantren Cilimit. Duli teuing pasantren-pasantren cilimit-cilimit. Ya. Ai mod ai cilimit mah eta mah kebutuhan fisik euy. Ya ulah jajan sulaling gitu. Di sakolahkeun eta sena guru sapatu guru meus-meus leungit. Senal babaturan meus-meus leungit, buku babaturan meus-meus leungit. Ana ditanyakeun ku sia. Tiba heula eta sia cecermet teh dipake we terus. Mereka gimana elingna cenah. Alah, paduli teuing da deuk ngaran oge sastra jingga. Naon Sastra hartina tulisan ai jingga hartina beureum. nya? Jadi dewek mah gambaran beureum ai beureum teh nafsu, ai nafsu teh pan setan. Ya. Heuh ayeuna mah setan teh bujeng hinga kadeungeun-deungeun ka bapa kami toha setan mah paparahna hayang ngala. Wan. Ya, nawan apa neuri. Oh, apaan si lain piheulaan mio. Penting. Itu. Cing, jang sileng teh cing eling da geus gede, cu. Geus dewasa ayeuna mah eungkeut-eungkeut garaprak laksanakeun urang teh cu. Nya eta salaku warga negara naon anu perlu ditepikeun jeung dipigawe ku urang sararea ti pamarentah boh agama. Prak geura laksanakeun jang. Keun bae ayeuna mah si lain geus jadi jelema bodoh, geus jadi jelema begug, asa ridho, asa ikhlas. Si lain jadi jelema miskin, ridona dina si lain dititah ku itu ku ieu ge cing daek. Cing ridho mah burung dahar, mah burung make deuleu. Pasrah.
batur meuli sawah urang ulah syirik kudu ngucapkeun alhamdulillah keun batur nu meuli sawahna urang nu macuna urang anu dibuatna keun batur cenah jadi naon meuli mobil batur nu meuli mobilna urang nu numpakna pan bagja nu boga mobil mah deuleu kudu mayar pajak dina kotor kudu ngumahna kudu mayar supirna di mana dipegat polisi di mana aya kakurangan kudu itu ieu nu boga mobil mah tapi urang mah cukup tidak aya kolot nepi ka Bandung kudu 100 perak bari jeung numpak sarua cing sadar teh dina lebah dieu jang cu sadar tuh turutan masih dawala dulu tara loba pikiran ai pokona mah kuring mah nanya kitu ngaran oge dawala da hartina atawa aksara genep wa aksara salapan la aksara 10 jadi genep salapan 10 dijumlahkeun jadi salawe nya eta nyutat kana kakasih Nabi anu 25 ai jelema mah kumaha syariat tiap-tiap panjang irungna panjang hatena oge masina secara irung jiga kutiu kitu coba kalanceuk ka aing teh oh lirpin lah barang saweg nuju sempaka piguyon sapratanepun Raden Andreja wah ulah kaget ieu kaulah Andreja wah hayarak saha deui itu jang saha amuing itu geningan juragan Andreja uluh gan lingi uluh lawas tilawas para tenubara namina sukanana salamatunya herat makara kasenian hanya ulah kaget wah ayanak geningan ieu teh juragan Andreja ujang semah kasangakeun ji si Mawlinun nuhun wah damang wah sae abana wa istri aya nuju ka cai pangintenun semah kapihatur sun pot diterima pot nun sareng saha gan kaulah sorangan tiap bikin ngahaturkeun semahaturan rawuhagan ulah nuhun ulah cager ulan cager kantun ieu we bisu beunyeur sakedik deui tol usum naon dituagan biasa ulah aya naon agan antos wah sono waten Sabar matos pasti
ayah duku si panutan abi semahan salamina semahan mang momot salamina Marwata suta bingah kagiri-giri lagiatin nira kingkang sampun prata dan nira kingkang samya prata lawan Raden Antarja anu tina waktu ieu parantos dumugi ka payunan Semar Sapala Putra. Unira kangandika. Wah, ulah kaget wah. Aduh aya anak. Aya dua anak ge. Gue nyok sia. Amoy. Tapi noda mal ngahaturkeun semahaturan rawuh ka punyuk juragan anom. Terima wah. Kalihna tieta tina nu pihak kalpatan wa muga ulah pirang malu saling malu atuh teu pino damel aya pikarasaeun naon Purwa Juragan Anom kerasa sumping karorompok anu sakieu butrak batrekna ararisin temenan kasumpingan menak oge tara-tara ti sasari wati reuwas di sarengan kubunga aya pikarasaeun naon kaula nun tansah diajeng